Wilujeng enjing pamirsa sadayana, cunuk waktuna kana acara Kilas Warta dina bahasa Sunda anu dipidangkeun ku Ambu Uci. Pidangan informasi anu aktual jeung faktual. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina sababaraha waktos kapangker ieu. Dina danget ieu keur meuweuh dina medsos gunem catur ngeunaan panyakit anu disababkeun ku virus nyaeta virus corona. Coronavirus mangrupakeun virus anyar anu ngabalukarkeun panyakit dina saluran pernapasan. Virus corona ngawitan kapendak di kota Wuhan, Cina dina bulan Oktober 2018. Nu matak disebut COVID-19. Virus ieu tepa kalawan gancang jeung geus nyebar ka wewengkon salian ti Cina sarta ka sakuliah dunya. Kaasup nagara Indonesia. Virus corona tiasa keuna ka saha wae nanging efekna langkung bahaya upami ngainfeksi ka sepuh, ka ibu-ibu anu nuju bobot, anu nuju teu damang, atanapi ka jalmi anu daya tahan salirana kirang. Gejala anu dibalukarkeun ku virus corona ieu secara klinis diantarana batuk nu aya reuhakan dugi kagetihan, gangguan pernapasan mun ngarenghap karasa sesek jeung eungap, nyeri ti koro jeung nyeri dada, leuleus jeung tereh capek nu langkung paranana dugi ka pupus. Aya sangkaan yen virus corona ngawitan ditepakeun ti sato ka jalma, nanging saterasna diuninga yen virus corona oge tepa ti jalma ka jalma. Sacara umum aya 3 gejala anu tiasa nyirikeun yen eta jalma teh kainfeksi virus corona nyaeta muriang, demam, suhu awak leuwih ti 38 derajat Celcius, batuk nu aya reuhakan, sesek napas. Numutkeun panalungtikan, gejala COVID-19 bakal katinggal dina waktos 2 dugi ka 14 dinten saatos kainfeksi virus corona. Enggal ka dokter upami ngalaman gejala infeksi virus corona sapertos anu disebutkeun tadi. Utamina gejala katinggal 14 dinten saatos uih ti daerah anu aya kasusna zona merah COVID-19. Dugi ka ayeuna teu acan aya landong kangge infeksi virus corona ieu. Nanging aya sababaraha cara anu tiasa dilakukeun dokter pikeun ngerangan gejala sareng nyegah nyebarna virus corona nyaeta ngarujuk pasien kanggo ngalakukeun karantina di rumah sakit anu ditunjuk biasana 14 dinten. Dipasihan landong kangge nurunkeun demam sareng nyeri anu aman sarta loyu jeung kaayaan pasien, istirahat anu cekap, seueur ngaleueut cai herang pikeun ngajaga tingkat cairan awak. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ambu Uci dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun, amit mundur, wilujeng enjing.